Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinatun Najah. Artina parahu kasalamatan. Kalau nyebaca dengan Allah sifatna Allah Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Halaman 87 kitab Safinah Paslun. Takdiruhu huwa paslun huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Surutul khutbataini ari pirang-pirang syaratna dua khutbah asyaratun eta aya 10. Hapunten rada jabri kitabna waktu belajar mungkin ditulisan ieu teh. Syaratna dua khutbah teh aya 10. Khutbah nek khutbah Jumat atawa khutbah Id. Syaratna aya 10. Atau harotu tegasna kahiji suci anil hadas sayani tina dua hadas al asgori nyatana hadas leutik wal akbari jeung hadas gede. Wato harotu jeung kaduana bersih anin najasati tina pirang-pirang najis. Bersihna teh pisaubi dina pakaian wa badani jeung dina badan wa makani jeung dina tempatna tempat khutbah. Wasatrul aurati jeung katiluna nutupan aurat wal qiyamu jeung kaopatna nangtung ala qadiri kajalma nu kawasa kana nangtung khutbah nangtung wajulusu jeung diuk bainahuma di antara dua khutbah senangtung teh tuluy diuk heula sumaca sholawat Allahumma sholli pokoktu manina teh sholati dina saluhureun tumaninahna salat. Nah jadi diukna teh dina saluhureun tumanin rada lila saukuran 3 kali maca subhanallah. Wa mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antara dua khutbah wa mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antara dua khutbah wa bainas sholati jeung di antara salat. Geus beres khutbah, beres dua khutbah langsung salat. Salat Jumat atau salat Id. Wa antakuna jeung kudu kabuktian ieu khutbah teh bil arabiyati kalawan make bahasa Arab teu meunang make bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Kecuali mungkin di tengah-tengahna geus beres make bahasa Arab supaya paham bere bahasa Indonesia terjemahna tuluy bahasa Arab deui ka dituna. Wa yusma'a jeung kudu kadeng ieu khutbah dua khutbah arba'ina ku jama 40. Jadi khutbah teh kudu kadenge ku jama 40 make sapeker mun ayeuna mah. Mun teu sapeker tarik berarti macana. Wa antakuna jeung kudu bukti naon kulluha sakabehna ieu dua khutbah teh fi waqti zuhri eta aya dina waktu lohor teu meunang waktu asar atawa samemeh adzan lohor khutbah teu meunang. Paslan takdiruhu ra'aitu paslan ra'aitu ningali kuring paslan kana ieu pasal. Alladzi ari anu yazamu anu misti lil mayiti pikeun mayit. Arba'u hissolin eta aya 4 pirang-pirang tingkah. Gosluhu kahiji ngadusanana ieu mayit wa takfinuhu jeung kadua ngapanan ieu mayit mungkus ieu mayit. Wa sholatu jeung katuluna nyolatkeun alaihi ka ieu si mayit. Wa dafnuhu jeung anu kaopatna nguburna ieu si mayit. Kawajiban jalma hirup ka mayit aya 4. Paslun atau paslin takdiruhu qara'tu bi paslin qara'tu maca kuring paslin bi paslin kana ieu pasal. Aqlul gusli ari pangsetik-setikna ngadusan mayit tamimu badanihi eta ngaratakeun badanna ieu si mayit bil mai ku cai banjur sakali pangsetik-setikna ngamandian mayit. Wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana ngadusan mayit aya gesila yen ngumbah si jalma sawataihi kana kubul duburna ieu si mayit. Wa yuzila jeung kudu ngaleungitkeun ieu si jalma al-qadra kana kokotor min anpihi tina irungna ieu si mayit. Wa ayyudi jeung kudu ngawuduan ieu si jalma hu ka ieu si mayit diwuduan. Wa yudlika jeung ngosokan ieu si jalma badanahu kana badana ieu si mayit bisidri kalawan make daun piangir bareto mah mun ayeuna mah make sabun bre. Wa yusiba jeung kudu ngeunaan naon alma ucai alaihi ka ieu si mayit salasan kalawan 3 balen 3 kali balikan banjur 3 kali kita sampurnana ngadusan mayit. Paslun Aqlul qabni wallahu a'lam bissawab.